Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajmain syai'ul lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim jami'an bi ansin jami'i sahabati rasulillahi ajmain jami'al awliya'i wal musyrikin wal gharib khususan sultan awliya khusus a'zam kutubil alamin Syekh Syumaidin Abdul Qadir Jilani wa ila darat jami'i mu'allif kutubil ladzina ta'lamna alamna mu'allafatihim khususan Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi Bantani wa Sayyidi Syekh Salim bin Sadarami wa Sayyidi Syekh Abdullah bin Umar dan juga Sayyidi Abdul Musa bin Husain Ba'alawi wa Sayyidi Syekh Abdul Hamid Ghazali Tusi ila jami'i masyayikhina ina makanu khususan sultan awliya khususan Sayyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Nur yang Sayyidi Syekh Musayyib wa Fatadi Arifin wa jami'i masyayikhina alladhina fi hadha mahad wa jami'i masyayikhina alladhina fi hidayatul ulum wa jami'i masyayikhina alladhina fi badar gudang wa jami'i masyayikhina alladhina fi badar tamam wa jami'i masyayikhina alladhina fi syidqal wa jami'i masyayikhina alladhina fi asanati batil wa jami'i masyayikhina alladhina fi jadi muta'allimin syai'ul lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Rabbi firli amin. La riya baina ummatina ikhwanina wa tina wa ajdadina wa ajdatina kafati muslimina muslimat wa mu'minina minnatu ajdadin wa azwajina wa uladina talamidina sya'ulil lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taharatu sareng kadua suci anin najasati suci tina najis Fisaubi suci dina pakaianana wal badani sareng dina badana wal makani jeung dina tempatna satrul aurati sareng katilu nutupan aurat wastiqbalul qiblati istiqbalul qiblati sareng kaopat yang hareup ke kiblat wa dukhulul waqti jeung kalima manjing waktu wa dukhulul waqti jeung kalima manjing waktu naon ngabeladugnya naon eta mangena padum teh aya nu ngalaporkeun teh besok aya nu ngalaporkeun hah dukanya tak apa dirinya nu deket eta Mang Ade Aki Ade almarhum sok baca
Faslun kamari teh nerangkeun syarat salat kahiji kudu suci tina hadas, dua jang nu mampu. Anapun jaman teu mampu suci tina hadas dua, maka salat dihormatil waktu karena ngahormat waktu kasub faqidut tahurin. Ketika aya bisa susuci maka kudu kodoan salat kitu. Ngan lamun kaburu maot teu kaasup ninggalkeun salat. Kadua enak Kang wa taharatu anin najasati suci tina najis. Keur salat kudu suci tina najis. Najis nu mana allati la yufanha, najis nu teu diampura naonan ieu lati. Najis nu teu diampu rajang salat keun salat. Teu dihampurana dina salat. Maksudna teu dihampurana dina salat. Kade sabab najis aya kabagi opat. Dihampura jeung teu dihampurana najis teh kabagi sabaraha? Bagi opat bagian. Kamari najis hukumanana najis kabagi tilunya. Najis hukumanana kabagi tilu, aya nu berat, aya nu ringan, aya nu tengah-tengah. Nah, mughalladhah, mukhaffafah, aya mutawassithah. Tayeu mah memang kabagi opat di dieu mah nyaeta ngitung dihampura jeung teu dihampurana. Hiji dihampura dina salat, dihampura dina cai saeutik cisok, dihampura dina cai saeutik. Contona hiji tanya dihampura dina salat, dihampura dina cai. Contona saperti najis nu teu katempo ku panon nu meujeuna. Contona saperti najis nu teu katempo ku panon nu meujeuna. Nu teu katempo ku panon nu meujeuna. Nu teu katempo ku panon nu meujeuna. Sara najis dibawa ku suku laleur. Katanya hiji naona dihampura yo dina salat, dihampura dina cai saeutik. Contona saperti najis nu teu katempo ku panon nu meujeuna. Cara najis dibawa ku suku laleur. Eta kan na suku laleur teu katempo. Eta teu katempo laleur tas endreup dina kopet rubak baseuh. Lain kopet Mang Abdul. Tapi na bugang atawa nu bugang butatayan. Na cubluk atawa tuluy antreup eta si cai si laleur teh naek kana cai saeutik. Asa teu katempo ku panon nu meujeuna, panon biasa. Teu katempo maka eta cai dihukuman keneh suci sanajan yakin eta laleur teh tas tina naon? Tas tina najis. Ana kitu mah katempo nya mangiki ketika laleurna mawa najis katempo saja satungtung naon? Satungtung nyere katempo ngulawing dina cai teh katempo teh eta moyana teu dihampura. Atawa rek salat lewat kana laleur nu keur ngagembrong najis kagebal laleur teh nu eunteup ka naon ka baju urang eta ogenan dihampura.
dihampura dina salat dihampura cai saeutik. Kadua dihampura dina salat teu dihampura dina cai saeutik. Yo dihampura dina salat teu dihampura dina cai saeutik. Dihampura dina teu dihampura dina cai saeutik. Dihampura teu dihampura dina cai saeutik. Contona getih saeutik. Samet semenel getih saeutik ngecelakan cai saemer nu kurang tina 2 kula sanajan teu barobah eta cai teu jadi beureum maka jadi najis teu dihampura. Tapi getih saeutik antel kana baju erek dibake salat asal dihukuman saeutik ceuk urup ceuk kebiasaan lah sagede kitu mah leutik maka dihampura kitu nya. Ngan ketika cai kena kana cai saeutik wayana tidak ada maafnya. Tidak ada maaf ketika getih ngecelakan cai saeutik cai lain 2 kulah maksudnya saya itu ya. Cai lain 2 kulah sanajan teu barobah maka cai jadi najis. Jadi najis. Getih saeutik iku kana salat mah dihampura. Saeutik na teh kumaha kabiasaanna ceuk eta daerah ceuk eta jelema lah kudu sagede duit sarelawe. Salawe apa ada salawe? Duit 25 rupiah. 25 ribu 25 rupiah aya teh 200 leutik 250 eueun we nya anyar kene kamari 250 aya nya ngan duit salawe mah eueuh nya duit salawe iki baheula mah ek sakola SD teh moal duit teh 100 rupiah di bapa di mana di bekelan teh salawean bahkan lain salawean 5 perakan 5 rupiahan 5 rupiahan 5 rupiah aya 10 rupiah. Mun 100 teh 10 teh 10 siki. 10 kencingnya 100. 10 kali 10 100 rupiah. Ngan eta 100 teh meunang pisang opat. Pisang opat. Ya, meuli di Bioto ditu Bioto apa Bioto deket Mangsa eta teh deket Mang Ciong. Ya, meuli pisang salawean 25 rupiah. Ayeuna makan 500 nya 500 tapi misalkan sagede duit salawe lah leutik atuh duit sagede duit 100 nu ayeuna misalkan kencing dan getih satoto sagede duit 100 saeutik sakitu mah jadi kumaha naon tah kumaha ceuk kebiasaanna disebut saeutik maka dihampura dina salat teu dihampura dina cai saeutik. Contona saperti getih saeutik. Kali deui sok dihampura teu dihampura dina cai saeutik. Contona saperti getih saeutik. Tiluan ya teu dihampura dina salat dihampura dina cai saeutik. Teu dihampura dina salat dihampura dina cai saeutik. Contona saperti bangke anu eueuh getihan. Lain Bang Emok Bang Emok mah getihan Bang Emok mah getihannya getihan Bang Emok mah balikane tilu di nantina teu dihampura dina salat dihampura dina cai saeutik. Contona saperti bangke anu eueuh getihan. Balikane ulah. Balikane tilu.
teu diampura dina salat diampura dina cai saeutik contona saperti bangke anu eueuh getihan bangke naon sireum eueuh getihan ngamang sireum ateulnya atawa jangjang silaru eta bangke kanya jangjang silaru kana eueuh getihan ngamang dina cai sanajan cai sagelas cai leutik pisan dihampur ai teu barobah mah ai kitu mah sireumna banyak sireum keur gotong royong nih bernaon gitu tanya berbondong-bondong hayang nginum khususnya halodo eueuh cai cenah mangi cai sagelas di tangan ku sireum kobe anggo sireum kilang geus nya brog teh kalaka naon ancrubnya ngaramang parae di amuan teh caina jadi naon jadi bau di kompolan misalnya eta mah barobah wayana naon najis ani mah kur hiji sileumna kur hiji asa teu barobah rasana ambuna jeung rupana eta cai dihampur pura dina cai saeutik mah dihampura anapun dina salat wayana tidak dihampura tidak dimaaf kan sana jangjang silaru anu leutik jangjang reungitnya aduh jangjang reungit jangjang naon di ramatu kade tah eta naon tah keur salat kade ulah kabawa sarua naon tah sarua teh bangkenya bangke ulah katinca ulah kapesakan ulah katincak atau ulah katinihan katanya aya ke salat katinihan kadampa ku sarung sanajan kadampana ku naon ku sarung kade teh katilaman kade ulahnya mentak hati-hati bersihan masjidna nya tuh eta teu dihampura dina salat eta nu paling utama mah nu paling hararese mah ketika loba naon silaru angot silaru leutik nya sagede naon ada lain silaru rorongonya leutik pisan sagede leungit nya sagede naon lah sok geuning ngarapung naon jangjangna kamari kota hati-hati perhatikeun sampean perhatikeun tempat sujud rek disujudan ku urang bisi aya jangjang silaru anu engke bakal kakeunaan ku awak urang kade nya najis dina salat mah teu dihampura anapun cai saeutik mah dihampura kaopat teu dihampura dina salat teu dihampura dina cai saeutik ieu mah contohna loba contohna tataian kokompolan yang diokom tataian kompolan tai cak-cak tai jelema kompol cak-cak kompol jelema najis eta dina cai saeutik teu dihampura dina salat ogenan teu dihampura ketika kompol satetes ngeclak kana cai saemer sanajan cai saemer teu barobah teu jadi pangset teu jadi bau kompol maka wayana najis teu dihampura atawa kompol satetes ngeclak kana selempak tas ngompolnya tas ngompol ya tas ngompol ome begitu diasupkeun deui manukna berbei biji kompol tungtung nanya eta kade eta najisna kana selempak ulah dipake naon ulah dipake salat ketika salat wayana udalnya maiki ade maiki ade salat kade kompol sanajan kun satetes atawa ngopet atas modal omehna rusuh gara-gara disingsieunaannya eta kopetna nyelap kene dina naon joroknya kagede eta botrok eta kokopetan atawa tai cak-cak aduh sok cak-cak mataku bodom cak-cak nanya ketika aya cak-cak itu paehan sunat dipaehan sunat nah dipaehan eta ada tai cak-cak tanya nincak tai cak-cak rek salat dina lawang ditincak tai cak-cak dibawa ke hareup na tai cak-cak baseuh suku baseuh nincak tai cak-cak sanajan tai cak-cak nagaring sanajan teu napel eta baseuh suku napel kana naon
kana tai cag-cag ya nama mawa najis ka ditunya angot lamun nepi kana pejeung naonna bukurna nya najis eta teh diampura dina salat teh diampura na cai sedik diampura tataian manduka tatai tokonya tai toko kudu di searching tai toko na taina eta teh nakepahna taina namanya taina ngadaharan si toko teh ngadaharan kainya tuh dipodolkeun taina mah najis nganduka teh ketika di hiji tempat di masjid di hiji musola anu tina kainya kan loba naon misalkeun loba tokoan itu tai toko ya ini gitu mah umil bawa kasup kana sumarambahna balai dihampur dia bicara di mana salat di misalkan di palataran atau di Masjidil Haram mangkaning loba naon japatinya bukan itu di mana daek japati ngalabring modo sakapung di awang-awang eta teh najis bahkan modolan gitu naon tah Ka'bah kanya Ka'bah di podolan umumul bawa kasupana sumarambana balai eta mah dihampura tuh opatannya sok ingat kene tuh kaiji dihampura dina salat dihampura dina cai saeutik contona seperti najis nu teu katingali nu teu katempo ku panon mujuna cara najis bawa suku laleur dihampura dina salat teu dihampura dina cai saeutik contona seperti getih saeutik tilu teu dihampura dina salat dihampura dina cai saeutik contona seperti bangke anu eueuh getihan opat tuluyan nu kitu opat teu dihampura dina salat teu dihampura dina cai saeutik contona tataian kokompolan tataian jeung kompolan tatainyaan tataian lain tatai bebongan tataian jeung kokompolan tak keur salat kudu suci tina najis dina naon pisaubi pakaianana ayel malbus anu dipake contoh anu dipake ya aya baju aya kope aya sarung aya calana aya selempak aya cangcut aya BH aya banyak apa pisan tuh kudu kabeh kudu bersih tina naon tina najis ti ulu anu dipake naon nu dipake salat mingko 5 mulin jeung anu dibawa teu dipake ngan dibawa carana HP duit nani gasolin korek api casan segalanya pulpen nani eta kuntung dibawa eta kuntung dibawa ke salatnya bisi aya nu nyokotnya bako segala rupa jajanan si iki maka jajanan korosok kesalanya permen di pesakanya eta kudu naon kudu suci utama HP-nya nu ilar man HP sok bisikok dioprek ku naon sok dioprek ku budak atawa urang pernah tas ngompo kacabak tah kompona baseuna kompo kacabak tuluy nyabak HP berarti HP-na naon najis makaning tara dimanian aya HP kanya ladi manian ketika apena najis wayana tuna berarti salat mah sakalian salat mah tuna ulah barang bawaan duit caruanya duit bisi ka kompolan cenah ieu mah duka ka kompolan duka henteu duka eta mah dihampura ngan alus jeung kahati-hatian mah lah ulah memesakan naon ulah memesakan duitnya eta mahmul nu dibawa ke salat kudu suci wa badana sarua ome sing suci
omeh cecewok hareup emoh cecewok tukang sing suci. Wa makani tempatna wa ke bang asyamili dahili anpi ai naon tah ke can para ketang pakaian sanajan eta pakaian atau nu dibawa sanajan nu dibawa teh wa illam yataharok biar kati sanajan teu usik-usikna urang. Contoh misalkan make sorban mawa sorbana 5 meter maginya sorbana 5 meter mika ngopo panyangkun jadi no kepanjang sanajan eta sorban teu usik-usikna sa tungtung sorbana mah teu usik-usikna urang eta tungtungna dipodolan cak-cak eta wayana. Nah itu menang nata menang ai karpet cenah kumaha karpet di masjid karpetna kan panjangnya karpetna panjang sedangkan misalkan di sebelah sisi atau belah tengah teh sawateh tempat misalkan ke kompolan ke podolan cak dai karpet mah teu dimahmul teu dibawa eta mah dihampur teu naon-naonnya teu kasuk kana mamawa najis ngan kade ulah didampal ulah dikumata si najisna ulah ditinihan gitu. Jadi misalkan tungtung karpet teh aya naonan aya tai cakan urang salatna dinu eueuh tai naonan tai cak-cakan eta mah teu kaasup mamawa najis kecuali lamun karpetna disolendangkeun dijieun sorbannya karpet nu panjang teh aya tai cak-cakan tuh disolendangkeun ka dieu di bawah salat eta mah kaasup mahmul di bawah eta mah teu kaci artinya teh atawa awewe panganten nu naonna pakaianana anu panjang teh nya panjang nu ngaran teh gaun pengantenna anu panjang digotong kuningan gotong tah tungtungna misalkeun kana teh kotok di bawah salat teu kaci sanajan tungtungna mah teu usik-usikan teu usik-usikna urang. Terus pamulakin nidalika jeung anu antel kana pakaian kudu suci saduanya nu antel kana pakaian ge kudu suci nu antel kana pakaian kudu suci. Hiji suci pakaian badan jeung badana asamil dakhil anfiya nu ngurung kana jeroan irung upami jeroan cangkem ini jeroan panon jeroan irung misalkan pernah ngasupkeun tai kotok kana jeroan naon jeroan irung hegcan di kumah jeroan irungna maka eta mamawa najis teu kacing di kumah heula jeroan cangkem naon cangkem das ngolomoh kopet mah nya kopet di kolomo kumah atawa tas najis teh misalkeun tas nanggarna teh ai getihan teh aya menunggunya nepi ka naon tah nepi ka biji getih sela-sela untu tah berarti jeroan cangkemna eta teh najis ketika rek salat wayana kumbah heula lamun tadi kumbah heula berarti salat mamawa najis teu diampura. Jeroan cangkem ini jeroan panon di kompolan ku cucungukna tah nepi ka puli gogorowokan tah eta kudu dibersihan heula. Terus wal makani jeung tempatna tai makan naon tempat salatnya eta mayulaki syai'an mim badani au malbusi ngaran makan teh ngaran tempat salat teh mayulaki syai'an perkara anu ngantelan kana hiji perkara mim badani badana si jama au malbusi atau anu dipakena ku si jama pokok anu kaantelan ku awak jeung anu kaantelan ku pakaian eta ngaranna makan sajadah ya henteu sakabeh sajadah jadi naon jadi makan salatnya jadi tempat salat henteu sabab kan sajadah teh gede anggo sajadah naon tah anggo sajadah gede kenangtungnya syukur naon nu antek teh tempat salat teh kur naon ukur berarti kenangtung kur dampa sampean dampa sampean 2 anggo lamun jengkemnya berarti naon tah hijinya tempat salat keur nangtung eta dampa sampean wungkul nu paling loba tempat salat teh keur naon sujudnya tak ke sujud mah rada loba tempat salat teh nya eta anu kaantelan ku kopiah anu kaantelan ku tarang
anu kahantelan ku dampal leungeun ku irung bahkan mu istimak ku naon ku mukenanya mukena atau mun laki make sorban nu kahantelan ku sorban jadi makan salat tempat salat anu kahantelan ku awak urang jeung anu kahantelan ku pakaian urang kabeh kudu suci suci tina naon suci tina najisnya suci tina najis. Wa'lam geus tadi kita teh wa'lam tadi diapalkeun tadi pangheula teh ya wa'lam jeung nyawa anjeun anana jasata arbati aksamin hiji teu diampura dina pakaian teu diampura dina cai contohna tataian kokompolan dua dihampura dina salat dihampura dina cai saeutik contohna najis teu katempo ku panon numujeuna tilu diampura dina pakaian teu diampura dina cai saeutik getih nu saeutik kaopat mana kaopat sabalikna teu diampura dina cai saeutik teu diampura dina pakaian bangke anu eueuh getihan berarti itu mah. Eta syarat salat nomor kedua kudu suci tina najis. Wasatrul aurati katiluna satrul aurah wallahu a'lamu bissawab. Subhanallah. Salamun alal mursalin alhamdulillah. Labin bana bima lam tanah. Alladhi fauna rabbi pakina wa pakihalana. Karobati lana fidin tawassalna bitalumin tawassalna bitalim antal zukona wasiha wa antal zukona rahmat abitawasul pengawasan abitawasul pamurukan gigusing isian